videona ge mah masalah teh di keluar malah diplastikan gitu nya. Eta teh yang diplastikin teh itu usus teh. Eta selama berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun teh di luar. Pertama operasi teh kelas genep. Oh. Kan tos dioperasi teh. Ai tadina kumaha eta teh? Jadi jiga nu sembelit, salit-salit terangna teh aya Nya, aya. asin. Teh terus agung juga sasina Lambut teh. Dirujuk we ka Ciamis. Ku KRSUD. Ai pas di Ciamis, dioperasi jantan aya usus nu tos teu fungsi, kita 5 cm. Infeksinya. Terus we dia sama tahu di luar heula ususna. Oh, emang sengaja dikeluarkeun karena emang aya nu eta teh apa intenya. Pas kontrol teu tiasa teu sangguman di Di Ciamis mah ka Bandung. Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pas di Bandung ge ulun teu aya we panggilan. Dan penunggal panggilan aya nu dilebet gitu. Nya jadi sato ngantosan sabaraha lami eta urang teh we panggilan nuhun. Terus kamari mah alhamdulillah di sekolah. Di sekolah alhamdulillah padahal ngiring atau eta ge pas aya informasi teh pan yang dini terus cana ke Jakarta di Rumah Sakit Cipto cenah tuleun ke wartosan we kabenerna abi maling di Bandung seueur anu ari mah ti grup mah di dari kamari teh teu ngawartosan teh acan cenah da kedah saminggon istirahat di ditu di Rumah Sakit Cipto sana teh ke wartosan we mun tos euy sanes ieu masuk data ti grup beda entong ditinggal ieu mah bentuk peduli kangge jajan si Neng lah ieu mah hitung-hitung mohon ada ai masihan ageng mah teu tiasa ieu teh ieu mah bentuk yen peduli yen pribadi sareng rekan-rekan teh komunitas grup FB gitu yen ningali anu posting si Neng di grup kan langsung kita teh ieu kumaha carana gitu supados ieu ada program grup ieu teh sanes ka Neng wae aya baksos lansia oge kitu uang bagi-bagi gitu ngan entong ditinggal nominal ageng alitna ninggal ieu mah niat urang peduli ka sesama supaya ajakan beramal lah kanu anu saukur non FB-an teh teu saukur-ukur hiburan ukur heureuy wungkul mugia anu laleah manaku bentuk arurang peduli nyata kieu teh mugia kapayuna teh arurang jadi sarana nu dipercaya ku masyarakat dina grup FB teh manehna jembatani gitu keur amal tas si Eneng ku ayana entos dioperasi entos katingali entos operasina sukses ge ngiring bingah teu tiasa dihitung konomina artos gitu da kamari ge ngilu mikirana teh ka kitu ieu Neng kumaha operasi nu buah penting biaya neupi kumaha tah aya we ti salah sahiji admin tuluy aya tatanggina Neng teh murang kalihna teh aya nu sakelas teh aya dina grup nga-inbox abah eta mah putra rencangan naon rencangan abi tah cenah emang si Neng teh cenah teu damang kitu-kitungan aya ti sakola cenah terus bade ieu ti dokter ti Jakarta cenah tah teh dinya ge nya regreg we Ari kamari ka Jakarta teh ti ieu non teh di sakola atau nanti digratiskeun ti pemerintah Di sekolah panjanten aya ikatan dokter Enjun teh ya. Nah, jantan itu di putrana dokter Ahmad. Oh, di rumah sakit teh. Oh, nu gaduh rumah sakit Hermina di Jakarta. Iya. Di operasi mama di Cipto. Dirujuk deui ka Cipto pentenya. Da Hermina mah tuh datang rumah sakit ibu dan anak. Kandungan.